SMA PGRI Cicalengka deui menang kepercayaan minangka pasukan pangibar bendera, sarta tim pangiring musik marching band dina upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia tahun 2025, anu kalaksanakeun di alun-alun Kecamatan Cicalengka. Dina upacara anu dipimpin ku Camat Cicalengka, Cucu Hidayat, SH, MSI, tim musik marching band SMA PGRI Cicalengka ngalalanyahan lagu Indonesia Raya kalayan hikmat, ngiringan pasukan Paskibra anu medal minangka putra-putri pilihan. Di antarana, Pais Hidayatullah ti kelas 11 kapilih minangka pasukan inti, pembentang, sarta Salva Bella Dialita, ti kelas 11 kacangking minangka pembawa baki. Hentengan ukur di tingkat kecamatan, tapi aya oge siswa SMA PGRI Cicalengka, anu kapilih janten Paskibra di tingkat kabupaten. Pangeping sarta pelatih anu ngabimbing, nyaeta Teddy Rahmat Nugraha, kalayan tanggung jawab ti Kapala SMA PGRI Cicalengka, Haji Wahid Jaharudin, SAG MPD. Prestasi SMA PGRI Cicalengka ieu memang henteu leutik, sangkan menangkeun pangajen boh di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nepi ka tingkat nasional. Ieu janten bukti yen SMA PGRI Cicalengka teu weleh nyumbangkeun bakat jeung prestasi pikeun nyaungitan ngaran sakola jeung daerahna. Roni, TV News Indonesia, ngalaporkeun.